Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Nanang beonya. Urang ngadongeng deui urang naraskeun hanca dongeng anu katunah kalayan ngabantu nyajar carios si Oteh Tuyul Toloheornya. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanos dongeng anu basajan tapi malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagala pinanya. Salamina aya dina panang tayunganna Allah Subhanahu wa taala. Atuh tong hilap dirorojong ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Oteh Tuyul Toloheor kaparayun sadayana prung. Mitra kaum dangu aya nama urang caturkeun saminggu ti harita. Di lembur teh geus gujrud deui bae sabab loba urang lembur anu kalengitan duit teu ilahar can duit teh loba anu leungit salembar. Moal salah eta teh pasti cenah pagawean tuyul. Urang lembur teh nu boga sangkaan ka si Omod beuki kuat. Da eta tupi enok teh koar-koar pon kitu deui Mang Usman. Manehna teh ngabejakeun cenah kungsi nempo si Omod ditutur-tutur ku eta tuyul. Tapi Pak RT oge henteu cicingeun. Manehna teh satekah pola maper urang lembur ulah nepikeun ka ngalakukeun tindakan anu teu dipiarep. Da puguh kapan si Omod teh henteu kabuktian, teu bisa dibuktikeun dina nyana. Lamun nya eta ngukut tuyul. Kade, ulah arek migawe pagawean anu gagawah. Urang ulah sangeunah ngalakukeun tindakan. Kapan eta jang Omod teh can bisa dibuktikeun dina nyana. Wah, ieu jeung apa mah jelas. Si Omod anu ngokot tuyul teh. Kapan jeung Jang Usman ge nyaksian. Eta si Omod teh cenah ditutur-tutur ku tuyul moal salah deui euy. Ayeuna mah urang joragoe ka imahna. Wah, urang usir. Bener pisan Abah, urang joragoe ka imahna, urang usir ta jelema teh. Kapan abi teh ngadenge ti Bah Ardasan cenah. Eta si Omod teh memang aneh jelemana teh. Fungsi kapan nepikeun ka soak Bah Ardasan mah. Aduh hareupan jeung si Omod teh kawas nu boga ngukut jurig. Dah, kadenge jang eta teh. Ku kituna ayeuna mah hayu we. Urang datangan ka imahna. Eta si Omod teh urang usir. Sakalian jeung hidungna ulah cicing dia lembur. Nah, bet ngadanya usahakeun. Jadi mama lapikeun urang dieu loba anu kalengitan duit. Ulah waka ngagugu nafsu. Oge urah ngagugu beja, sabab beja teh cantang tu bener dina nyana. Nah kumaha kitu ceuk? Eta Bah Ardasan bet bisa nyarita kitu. Nya basa eta teh basa di kebon cenah mah. Panggih da eta si Omod teh bet main we ka tepel. Kabeneran Bah Ardasan teh keur naek di tangkal kawung. Nepikeun ka sirahna teh bocok keun aku ketepelna si Omod. Tapi barang arek di warah teteh geuning si Omod teh cenah aya nu nulungannya eta ku makhluk gaib. Pasti teteh kukutana si Omod. Asa teu kaharti asa teu asup akal kaya kieu mah. Kangaranan keterangan anu teu kaharti mah teu asup akal. Moal bisa dijadikeun bukti tah kitu. Jadi leuwih hade ulah rek ngalakukeun tindakan main hakim sorangan. Bisi cilaka yeuh. Atuh digitukeun mah eta urang lembur teh manehna teh teu wani ngalakukeun tindakan anu gagabah. Mitra kaum brangu sabalikna pikeun si Omod. Manehna beuki penasaran nah saha cenah jalmana anu ku tuyul teh atau tuyul ti mana. Oteh atuh. Adieu euy. Aya naon euy Mod? Dengekeun ku sia euy. Kapan di lembur
dewek teh gujrul loba anu kalengitan kalengit uit cenah mah aya tuyul atuh euy ngan bae keukeuh urang lembur menyangkana teh ka dewek teh ngeunah euy. Hah? Jadi nyangkana teh ka maneh nya? Heueuh atuh. Tapi dewek rek nanyakeun sakali deui nah maneh teu rumasa euy. Atuh uing mah teu rumasa. Uing mah tara puak paok cekat cokot lamun hanteu dititah. Jika nama bener aya tuyul sejen nu datang ka ieu lembur. Lamun maneh cicing bae pasti maneh bakal cilaka. Pasti bakal nyangkana teh ka maneh. Ku kituna urang teh ulah cicingeun. Heueuh atuh bener pisan euy. Urang kudu ngabuktikeun lamun dewek teh hanteu salah euy. Kudu newak nyangkalak eta tuyul atuh kudu beunang jadi barang bukti euy. Nyakeun da uing mah cicingeun bakal mantuan. Tatuyul urang teh wae kuduaan. Heueuh atuh kudu dibantuan euy. Kapan maneh mah bangsa tuyul pasti nyaho kumaha carana newakna euy. Kapan ai dewek mah najan bisa nempo oge hanteu bisa ari nyangkalak mah. Nya heuglah engke ge ku uing bakal dibejaan kumaha carana mah. Tapi uing teh aya pamenta ka maneh euy. Ya pamenta naon atuh pok geura bejakeun. Nah menang uing maukan kahakanan di ieu lembur. Kapan uing teh sok lapar bae ieu teh. Da kangaranan loba cicing we ngajentul dina tangkal jambu. Nya jadi hayang dahar. Ari ngahakanan hileud biraku atuh da teu beuki. Jadi kitunya kabeneran kapan di mah dawek mah eueuh kahakanan anu ngeunah euy saaya-aya. Nya hampek bae euy ngan ulah kapanggih sia. Nyakeun ku aing mah tah. Eta imahna si saha ngaranna teh anu mitnah ka maneh teh? Binok atuh jeung Mang Usman. Ku aing urang paokan we kahakananana. Kuman tah jelema teh main mitnah sagala rupa. Sok padahal kapan uing teu rumasa maneh oge teu rumasa. Bener pisan tah. Eta dua urang jalma nu nyebarkeun taleus ateu teh euy. Kudu diwarah euy ku maneh atuh. Nyakeun ku aing tah. Tiap manehna masak ku aing bakal dipaok. Tingalikeun we lah. Gitu cenah mitra. Atuh gancangna carita bener we. Tiap-tiap eta binok teh masak teu waleh we. Pasakanna teh leungit. Barang diasupkeun kana tetenong. Dibuka teh geus eueuh nanaon kari piringna. Puguh we aturuanna teh kaget nu lain di kieuna. Nah kamana cenah piraku ku ucing mah kapan ditutupan ku tetenong. Ai kamana atuh goreng ayam teh bapana? Kapan bieu teh kakara beres ngajahit terus diasupkeun kana tetenong? Kapan eta teh jang bapana tapi geuning geus leungit. Moal kitu kucing. Aya ucing asup ka jero imah. Piraku ucing mah kapan di aya tutupan ku tetenong atuh. Piraku aya teh ucing bisa muakeun tetenong lain ari lain ucing gede huluna mah. Soaradaneh wae maneh mah. Ya mangga satu gorengkeun deui lah. Puguh yeuh. Pami teh geus lapar. Atuh eta benhok teh mah kuragi doe ngagoreng di daging hayam. Geus sering digoreng langsung manehna teh nyokot piring ngan sabot nyokot piring eta goreng hayam teh geus ngiles deui eueuh. Ayeuna mah beuki nambahan kakagetna. Boa-boa ieu kejadian anu aneh. Alah bapana, alah kadieu ya kadieu. Ya naon di teh nok. Alah kapan bieu teh geus tengah goreng deui daging hayam teh. Barang bieu diteundeun terus abdi nyokot piring. Teh lah geus leungit di bae. Aneh atunya. Asa aneh pisan. Beuteuk ku hanteu. Moal kitu ku tuyul. Sapiraku atuh tuyul beukieun kahakanan manusa. Kapan tuyul mah resepna oge nyokotan duit wungkul. Teu kabejakeun nyokotan kahakanan mah. Nya. Manung harti aya jurig sejen. Boa-boanya. Kukutana si Omod. Kapan ecek baar dasan ge. Eta si Omod teh araraneh jelemana. Basa rek diwarah. Nya ngalaman kejadian anu aneh cenah mah. Cik Mang Usman gede sangkaan tetep we ka si Omod. Atuh si Ote anu aya di dinya. Ngaredengekeun we bari merhatikeun nyeh mana teh seuri.
terus engkelak-engkelakan bari ngadaharan daging hayam. Geus kitu mah tulang teh dialungkeun kana sirah Mang Usman ai peletuk atuh puguh maningok ngagorowok. Hah, alah. Naon ieu teh? Anu ngebeletuk kana hulu. Naon ari akang teh pegah puguh. Ah, tingali. Anu ninggang make tulang hayam. Ah, teh kaharti. Bener teh kaharti ieu mah. Alah. Nah bener ieu teh. Bapana aya nu ninggang ku tulang hayam. Moal kitu tulang hayam nu ku abi digoreng tadi hayamna teh. Aja masalah. Buah-buah itu juri kukutana si Omon ngamak meureunan. Lantaran ku urang teh yang geus diarom omongkeun. Alah cilaka. Urang ulah sambarangan ngomong ayeuna mah. Siap teh teh si Omon teh aya nu nang tayungan. Nyata meureunan juri gue nu kararitu euy. Nah ari bapana bat ponok pool. Bat sararieun ku juri sagala rupa. Mana abi mah teu percaya. Rasakeun siam ku maneh nok. Ku aing bakal digawean deuleu. Jik eta si teh balawar we atuh tulang hayam teh dialungkeun kiwari makana sirah eta binok peletak atuh puguh we binok kereuwaseun ayeuna mah kakara percaya. Lamun aya anu ngalakukeun tindakan ti makhluk anu teu katingali. Alah. Naon nu bertak kana hulu teh? Alah geuning tulang hayam bapana. Ah, ya kapan cek kami oge bener. Ulah gagabah ieu mah nok. Lamun urang ngomongkeun si Omod bisi jadi matak. Teteh lah teh si Omod teh sabong borong jelemana. Ngukut jurig nyiriburi meureun setan milah rupa ah. Ting bangsa siluman naon tah. Alah, nya ngadisieun ari kieu mah ah. Nya urang teh meureun kudu hati-hati ayeuna mah. Ah, teteh lah geuning eta si Omod teh ngukut nu kararitu. Ayeuna mah geus sarieunun. Awas siap mun maneh eta tah bibir teh ka manah karep ngomong teh. Awas bebek bae. Ngawek-wek. Lamun terus ngomongkeun si Omod, ngagoreng si Omod miteuh si Omod. Asa keneh ku aing mah bakal diwarah. Cik si teh laju ninggalkeun eta imah. Mana teh balik deui ka tempatna cicing dina tangkal jambu. Mitra kaum dangu, lamun aya urang lembur anu mitnah ka si Omod, kon kitu deui mana teh ngeuting-euting kecowis nganggo goreng si Omod. Eta si teh sok gancang ngalakukeun tindakan. Diwarah we urang lembur teh. Atuh loba anu kalengitan dengan bae lain leungit duit. Malahan mah aya nu leungit cangcut anu keur dipake. Aya oge anu leungit kawas binok nyata papasakan teh ngadadak leungit nu kating ka mana. Aya oge anu leungit padudan, leungit cipo. Barang rek ngerokok cipo anu dicetrekeun teh ngadak hiles we atuh. Puguh we kayaan di lembur teh kiwari beki keunjreung deui. Aya kajadian anu aneh. Lian ti pabeulit jeung leungit duit aya kajadian leungitna rupa-rupa anu memang teu kaharti teu asup akal cenah. Aneh teh kaharti euy. Tiap-tiap ngomongkeun si Omod goreng. Ah, aya kajadian anu aneh. Nah, jadi kieu nya euy lembur teh. Nu matak bapak teh ulah suudon ka batur atuh. Can karuhan kapan Kang Omod teh anu boga dosana anu ngukut tuyul. Nah, bet diomongkeun goreng segala rupa. Ah, nya bieu teh rek ngaruh udud bapak teh. Barang dicekeskeun jipok ngleungit. Wong geuning eta teh jipok kameumeut bapak. Alah. Tapi lain bapak wungkul ngaranapan kejadian kieu teh. Sakur-sakur jelema anu ngagogoreng atawa nyangka ka si Omod ngaranapan kejadian anu aneh. Alah, bener-bener ka si Omod teh. Moal kitu bener. Ngukut curignya. Ari bapak sok ka mana bae ulah kitu pak. Bisi aya balukarna bisi aya akibatna. Kapan tadi gejipo dugi ka leungit. Kumaha lamun bapak ngomongkeun anu goreng. Bapak ngalanapan kejadian anu teu dipiharep. Kitu cenah mitra bener we teu jauh tina panyangkana. Ang ucah teh ngadadak ngaranjuk kaget. Sabab cangcut anu dipakena teh ngadadak leungit. Jeung karasa aya nu ngagicel-gicel kana siki ting siki naon mitra siki manuk meureunan. Puguh we atuh eta Mang Uca teh mah ni jeceretean.
teh. Alah, cacut aing eueuh. Ya aya nu geca-geca karena siki alah. Ih, nyeri si anjir. Linu. Kunaon ari bapak teh? Kunaon, Pak? Ka teuing nyai. Alah, tolong. Cek Mang Uca pada tulungan beri asup ka kamar mandi we mitra. Daerah meureun kudu jadi anak kena. Lamun seka tempo mah dina cangkeng eta Mang Uca teh naklok we si Oteh anu keur ngakicel-kicel sikitaeun Mang Uca. Rasakeun sia kurang ajar. Nah, sia teh ngagoreng kadunungan aing. Lamun henteu watir ku aing teh bakal dicekek ya manuk teh. Ari dia ieu endog narek dipepeuskeun ku aing. Tapi karunya nepikeun kaburiabeun celik kitu geus karunya kapan cek si Omon oge urang teh ulah telenges. Atuh eta si Oteh teh geus kitu mah les we ngilas ninggalakeun eta imah Mang Uca. Kulutrak Mang Uca teh kaluar di kamar mandi. Geus kitu mah katempo beungeut manis sepa. Soak taya getihan. Kadenge anakna teh tumanya deui. Nah kunaon atuh ari abah teh? Ai kunaon nyai? Jika nama ya warajit ayat 3. Adah, nya bapak kapok mah arek ngagogoreng, mah arek ngomongkeun di si Omod. Teteh lakening eta jelema teu jelema samanea. Alah, Gitu mitra kaum dangu atuh kiwari mah di lembur teh eueuh anu kumawani ngomongkeun goreng ka si Omod. Bi Nok jeung Mang Usman oge nu tadina teh anu sok nyebarkeun tales ateul kiwari mah cicing we da puguh sieun. Ngan bae ari kayaan anu matak aneh teh nya leungitna duit tetep jadi bahan perhatian si Omod. Si Omod harita teh keur ngobrol jeung si Oteh. Kata si Omod teh boga maksud pikeun naluntiknya tujuan ti mana cenah. Oteh atuh euy urang teh bener ulah cicingeun euy. Urang kudu naluntik kudu nyangkalak eta uyul anu geus ngaganggu ka urang dieu euy. Nya hayu atuh. Ayeuna mah uing geus salse sabab uing teh geus ngawarah urang dieu. Heueuh atuh bagus euy bagus atuh. Ayeuna mah urang dieu teh moal sangeunahna ngomongkeun dewek atuh euy sarieun meureunan. Nya pasti sarieun atuh. Sabab tiap-tiap jelema teh anu ngaromongkeun ku uing pasti bakal diwarah. Nah maneh bet apal atuh kono ngomongkeun dewek. Ih kapan cilik uing mah leuwih seukeut batan jelema. Najan jelema aya di mana kitu ngomongna teh jauh. Uing mah kadenge. Uing mah katempo. Jeung teuing kumaha saperakna babarengan jeung maneh mah. Uing teh rada pintar saeutik. Heueuh atuh alus euy kudu kitu. Tah ayeuna mah urang teh kudu nyangkalak eta tuyulna kudu katewak euy. Kapan maneh teh geuningan boga maksud pikeun males kanyeri ka si dangdang tole deui. Heueuh bener. Pokona mah eta tuyul teh ku urang tewak we. Sakur-sakur tuyul nu datangna ti nagara si dangdang tole. Urang cangkalak. Ngarah si dangdang tole teh karasa tah. Bongana geus mikeun uing. Mitra kaum dangu atuh gancangna carita. Si Oteh jeung si Omod teh geus kamimitian we mana teh naluntik kenaan tujuan datang ka eta lembur. Wanci harita wanci peuting, kayaan langit manilenglang, bulan purnama teh keur ngempur caang. Duana teh cenah kuul we caricing rumput dina tukangeun tangkal waru. Lantaran cek si Oteh teh cenah geus kaameu bau tuyul anu teh jauh ti eta patempatan. Bener we mitra teh kung silila aya nu ngacuringkang acelang-acelengan bari hahariringan nu tayalian ti tuyul anu salala ieu ngaganggu ka eta lembur. La. Penting ayeuna kudu hasil deui. Sabab si Bahram bos bakal atoheun bakal sugemaeun. Lamun aing balik bari mawa duit anu loba. Cek eta tuyuhan teh sadar lamun maneh teh keur diperhatikeun ku si Oteh jeung si Omod. Alah bener euy teteh lah geuning aya
tuyul dan datang ka ieu lembur. Tadi nyebutkeun titah kusya cenah Baharam bos. Boha-boha eta teh dununganana. Heuh atuh pasti eta anu ngaran Baharam bos teh nu boga ieu tuyul euy. Kumaha ari geus kieu urang cangkalak urang tewak euy. Hah? Nya hayu urang tewak, tapi ulah waka digareuwakeun. Bisi kaburu leungit. Keun we ku uing urang sampeurkeun. Urang tanya, urang ajak ngobrol. Tah engke dina geus kitu mah kapan manehna teh percaya ka uing? Tah engke maneh anu newakna. Heuh atuh sip. Hajug tuh kaburu lompat ke belah itu atuh. Enyakeun uing urang udag. Cek si teh bari keluar ti panyumputan. Tuluy ngudag nutur-nutur eta tuyul. Sanggeus deket jeleng atuh si teh ngagajeleng ngahadang. Ugoe eta tuyul teh kageteun. Tete lah gening di eta lembur teh cenah geus aya tuyul sejen. Alah, saha maneh teh euy? Geuning aya di ieu lembur. Sarua keur operasi jiga uing. Ngaran uing mah Oteh. Uing mah henteu operasi di lembur teh. Buku ieu teh tempat padumukan aing. Nah, saha maneh teh euy? Jadi ngaran maneh teh Oteh. Kek, mun teu salah denge mah si Oteh teh cenah tuyul belegug tuyul boloon anu diusir ku si Raja Dangdang Tole. Karunya. Oh, jadi cicing di ieu lembur maneh teh. Hah? Alik sia, montong ngahalangan jalan. Aing mah pinter ngalah duit. Aing mah loba anu ngukut daripada maneh sia. Beuneunan cicing di alam manusia kata langsara. Ulah ngahina sia maneh teh. Saha nu nitah maneh teh euy? Ulah wani-wani maneh nyokotan duit di lembur. Sabab dunungan aing deudeu nu kasangka mah sia. Lamun hayang apal anu nitah uing mah Bahram bos. Eta dunungan uing anu ngarti. Sapoe aing teh disusuan ku 3 awewe deuleu. Pokona mah sugema pisan. Meungeus ya. Pokona lain urusan deuleu. Aing bakal operasi di lembur. Kudu sagancangna maokan duit saloba-lobana sia. Mitra kaum dangu atuh eta setuju anu ngaran si Epet teh manehna teh keukeuh rek ngalakukeun operasi di eta lembur. Puguh we atuh eta si Ote teh nyel amek. Ontong coba-coba sia ngalakukeun tindakan maokan duit di lembur. Maneh ku aing bakal diwarah. Pokona mah lamun aya anu tuyul wani-wani datang ka ieu lembur, bakal adu hareupan jeung aing sia. Asok sia. Harik nyingkah sia. Bakal dicangkalak deuleu. Cek si Ote bari ngagajeleng maju narajang, gerakan teh mungguh cepet. Eta si Epet teh hanteu cileureun maena teh ngagilekeun awakna nyingkahan panarajang si Ote. Olos atuh cakaran si Ote teh nyamos. Si Epet teh manehna teh gentak males narajang. Sukuna teh rek ngajejek kana beuteung si Ote. Tapi si Ote teh gancang ngagiwar. Olos atuh suku teh nyamos. Ukur ngakan tempat kosong sakilat suku teh ditewak geus kitu mah dibantingkeun koleweng gedebut. Eta si Ete teh nepikeun kang ngoceak. Tetela dina gelut mah si Ote teh memang punjul lamun dibandingkeun jeung tuyul-tuyul sejen. Tapi eta si Epet teh maneh teh panasaran curung gunung hudang. Tuluy nyuruntul we kawas. Domba mitra nyuruduk. Si Ote ningali kita panarajang maneh teh seurih. Geus kitu mah sukuna teh mata atuh najong kana sirah si Epet nepikeun ka ngacengkang kedebluk nepikeun ka teuneut. Aduh, alah. Tetela maneh teh kurang ajar sia. Awas ku aing bakal dibejakeun ka Bahram bos. Bakal dibejakeun ka si Dangdang Tole. Maneh geus kumawani ngahalangan kana pagawean aing. Memeh eta si Epet bisa kabur si Ote teh ngagajeleng. Bari nyekelan leungeun si Epet. Geus kitu mah gegeroan ka si Omod bikin sagancang nanyangkalak diasupkeun we cenah kana wadah nyata botol. Tapi memeh diasupkeun kana botol. Eta si Epet teh kapan buka kemampuan khusus maneh teh ngiles we. Les kajadi haseup duka teuing ka mana. Puguh atuh si Ote teh hanyelu sabab musuhna teh bisa ngaloloskeun diri
Urang ajar teh ngiles, kaburu jadi haseup. Nya tuh kapan bi terek asupkeun kana botol euy. Tetela eta tuyul teh geuning bisaan. Bisa kabur euy, bisa kabur. Tapikeun bae lah nu penting mah ku uing geus diwarah. Tetela eta tuyul teh bener anu nyokotan duit di lembur. Cenah mah diparentah ku si Bahram bos. Eta Bahram bos teh anu ngukutna. Jadi kitu nya kumaha tuh ari geus kieu. Nya kumaha deui da kapan eta si tuyul teh geus kabur. Keun we pokona mah lamun aya datang di ka dieu. Urang sing hareupan, urang cangkalak. Uing ge moal cicingeun. Heueuh atuh alus euy. Mudah-mudahan bae engke mah bisa katewak ka cangkalak eta tuyulna teh. Ngarah kasaksian atau kabuktian. Katembok urang dieu. Nya mun bisa mah engke ajakan urang lembur. Dina sawaktu newak eta si tuyul teh ngarah maneh kapan kasaksian maneh nu newakna. Heueuh bener geuning. Tetela maneh teh geuningan ngarti euy. Siap lah. Engke rek bebeja ka parete atuh. Lamun dewek teh rek nyangkalak eta tuyul. Gitu cenah mitra atuh eta Syomon teh hoga rancang. Engke mah cenah rek ngajakan we Pak RT bikin jadi saksi pon kitu urang lembur anu sejena. Lamun si Omon teh boga maksud rek nyangkalak tuyul anu salalayi ngaganggu ka eta lembur euleuh mitra waktos geuning barantos hanteunya kapan. Cegeula urang tuna jajar carita si Oteh tuyul toroheor duwe ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sagala kakirangan emang sagala undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.